mah pagon izin aing geus sarua bae. Embung izin ka Allah nu kos kitu diurus-urus di debat-debat. Teu kudu geus atuh geus ngesod. Aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk. Ngan cai ka kula cenah budu cenah. Ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci. Salah naon tuh cenah aing? Cenah kula ngahalalkeun kredit. Teu urusan silaul aing cek aing. Jieu teh ulun kitu mah ku aing dikatak sia. Ngatak henteu naon henteu. Urusan jeung Allah aing mah teu geus gampura ti baheula ge geus gampura. Memeh lahir aing geus gampura. Beres. Ya Allah, kasih lah, kasih. Anu bodoh saranti. Ayo teh jauh lah ngomong. Naisin awak bae sia mah. Eta teh aya anu ti handap ka luhur, aya nu ti luhur ka handap. Istidrat ngaranna, maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina ulah poe aya naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dieuna terus bareana berusaha ulah resep saya cuma bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidrat naiklah tak jadilah wali Masya Allah minta sekaligus talaunan istidrat aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantap dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantap dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannyana geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai imaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundangnyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya da dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye iki melalui pertimbangan Al-Qur'an waqab Al-Qur'anul Karim ya nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh jauh
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah bau hebatnya saya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh dua kali kiai gitu dah kiai gitu tuh kuda bagus dua kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis talim jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbro di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin teh handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur tadina kiai jadi kuari kiai ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuyon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal boh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna kamari mah macalab diatun manawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui kotok negeri ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian kumaha tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun ku aing bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju barena tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abe merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encar ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolong lah kiai tolong tidak muka hatena kedai pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolong mah kos itu sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mun ditanya mah aja ke mana goblok mah kiai tol sih nyaho beunang marah ini mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidraj Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake kajumun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya jadi muitak mui bebebo sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj wari mah make calana dan lain sebagainya padahal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun Wallahu a'lamu bimaradihi walladzina lam yutayyunaka kang pada ngagorokeun ya ladzina kabeh biayatina kalawan sakehe ayat isun agung Al-Qur'an tegese Qur'an min ahli Makkah tetep saking ahli Makkah sanastadrijuhum iku besok bakal nuntun alon-alon isun agung ing alladzina na'khudhuhum tegese ngalap isun agung ing alladzina qalilan nalekidi kalekidi inna usulayalamun saking arah-arah alladzina kabeh wa umli lahum inna kaydi matin wa umli lan nyarenteakeun isun lahum kadue alladzina umhilhum tegese nyarenteakeun isun alladzina inna kaydi satune panyandupaya ingsun matinun iku kang kuat syadidun la yutaqutu tegese kang sanget kang oranana kuat ya kaidi kang ora la yutaquden kalahkeun den kuatakeun ya kaidi lamun tadi ayat nyaritakeun kabungah urang ngabubungah ka urang bahwa mimman khalaqna tina sawareh jelema nu ku kami didamel cak Gusti Allah aya umat yahduna bil haqqi anu selalu nuduhkeun kana bener neangan bener ngalaksanakeun bener menghayati bener mere ka batur kabeneran wabihi ya'dilun ku bener etelah lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati moal eureun-eureun la tazalu min ummati moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah bunga urang setiap saat aya bae zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng terus sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in aya be muncul be ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus kebelah dia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zaman Imam Ghazali belah dia deh plak zaman Imam Nawawi belah dia zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara
terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diterus-teruskeun aya bae penerus anu teu pernah gideg saeutik-eutik acaniyah tuna bil haqqi wa bihi ya'dilu engke mah nu bener teh kan disengsirikeun nu bener teh disengsirikeun kuloba-lobana nu jore disengsirikeun kuloba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh tapi jangan mah biasa bahasa bodoh disengsirikeun ge aing mah kieu bae dihina dicaci dibaki aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah tapi kebal eta mah cobaan doang mulai boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana jabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram ja cak aing mah ih si eta mah jar kitu bae kabeh ge aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui masyaallah jadi paksa yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deleukeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat sagala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar itu kumaha coba haju tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat di Quran kan ayat tangkal hayu pakai ngayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deleukeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deleukeun sia ngeson sia kajen kumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara ji atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat das mali lawan ya gue deleukeun ngesot ja kajen kumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci mah kieu ortodok ya atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing izin jadi teh Ki Uci cenah boga ka izin mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus didebat-debat teu kudu geus atukeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk ngan cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan jilaul jeung jeung aing jieu teh ulun kitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura
Ya Allah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakaf nandeg di pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau ucu caringin caka bau ucu haram sarua bae ye tetep bae kudu dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpah dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan pugu stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan pugu ka dijaga teu leumpah penyakitan eta si dokter kan salahnyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantap Kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurru man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus yang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ke mana ya ditarik ilal hila kana rusak
min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia muyah maye bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Quran. Ngabohongkeun ke Al-Quran nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tah bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibombroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha janajieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang janajieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina rarce datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang, nyieun pabrik egle. Warah. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kabelah dieu pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea. Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah. Maju nyana mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya teh perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Ieu sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka eta kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasa maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir
Woi baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir, hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantarannya anak teh percaya ke Al-Quranul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geusnya garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak pengamat luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Ayo geura. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum keur disungkul ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh deuk dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kalari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nya dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana ghanimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan. Tina ya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi uhan di hatena sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan. Aman negara lantaran jelemana teu hayang.
kedatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae ternyata pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadai aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik sidina umum mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can ya golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos gitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Pasirina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya atuh ngaranna resep teh eta mah ulah andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang nginum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong budak nggak doa anak kos gitu pisinin tuh orang walaupun blog loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu beuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelemana kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti si istidraj lain masakanana mah bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti masyaallah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pa dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing sagede kieu can ngadenge encan nya mah huahe geus beres dahar itu bea kan bungkus deui nu eta we hu padu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah teu kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum umumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur
sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidraj ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al-istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangaran sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang lawan sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu ih mengkonon sih mah ge iya itu mah bahasa kita apa iku tuh bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bae sia mah. Eta teh aya anu ti handap ka luhur, aya anu ti luhur ka handap istidraj ngaranna. Maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin 5-10 tahun karakter biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali masya Allah nanti sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu. Kamari mah beuh hebatnya saya kiai. Di situ aya para kiai. Kiai eta hebat. Kuari mah kiai si kitu. Beda tuh. 2 kali kiai. Kiai gitu deh. Kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali. Kuda-kuda bagus. Handle tak bagus gitu mah. Tapi kiai bagus. Bahaya ya mah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikemekakeun. Kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah. Horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali. Ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai. Ngagejrep blek handap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamandawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui kotok negeri ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri, sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk mah tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun ku aing kiai bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abe merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai tol tidak muka hatena teu daek pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab ieu ku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake deui Gusti tah mah tolol tah mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mun ditanya mah aja ke mana goblok mah aja kiai tolol sih mungkin ngomong berenang marah ini mah marah eta sanastadrijuhum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidrat Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake kaju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi sengit lalaunan ngageser nyana jadi muitek mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat gua imah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante mending hai sulaya lamun emang teu nyahoan ieu dengan cara teu nyahoan nyana ge teu nyahoan tinggal introspeksi orang aing sih ceritakeun apa diturunkeun ya Masya Allah kari teu saeutik jelema teh nu geus karana itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina wah cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres aduh ieu mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja panjenengan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horengan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kecuali sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoan cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah ya henteu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja tas ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat dia jaheuh mah gambar ai belinya di mana saya beli di ampel Masya Allah beli di ampel sih jauh amat atuh ieu ai aya ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten aya gambar kula mah isin ulah isin bung
kemudian atuh di bawah cangkir Ambalaya kula izin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh teu aya teu hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disoekeun ieu siapa pakai bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sediheun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung lamantak ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres aduh kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang hayang kuari dibere embung kuari dibere embung anu moto loba jasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah kuari embung dibere embung tak ku Allah teh dibere embung lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeulean oh iya Habib lain deuleu kula naon Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu teh jeung Syekh Aziz dipoto jeung Syekh Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doa bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Syekh Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah kayak Haji Pendi ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ entar sebenarnya ge sarua tah ieu beusi aya almenak aju aya gambar embung maksudna embung bae dibere embung ulah keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almenak loba tuh dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke beusi timbul deui bab guari loba ye aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah terido kalau embung iya diberi embung itu kumaha tuh sebenarnya gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu atuh teu sabira duit almenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu almenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia buang samilia beres heotan deui atuh kan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang
Urang bahagia nyaho ka Allah. Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rahim. Ta eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nangerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing. Innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah butuh duit 1 miliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Embung kudu nyokot mah kudu ragag bae. Daek saya ditimpah. Eta mah gagarak duit onam beug kumaha lamun menta mobil aju mobil ragag. Orang bedah sia minta mobil ku yang dibere modar sia. Cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa. Ja urang hadiah ka ahli Allah set. Antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok. Osok nya aja hadiah teh langsung. Aya naon? Iku di luhurnya. Raja Kuntilanak ya. Aja kasurupan nyanan. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah. Embung ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur kaponto lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh. Ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali pendek nganasehatan jelema ye Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun biasa kedeuk. Eta doana mah eta teh ya. Rabbing firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Set hujan eureun. Tuh pas mana aing. Juri ngomong. Emang kumaha gitu bisa kos itu nu keur didongengkeun teh ya. Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah. Aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak Nita dititah ku raja. Akhirnya jangan ngadoa. Doana eta. Rabbing firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Hujan enter. Ngecek bae hujan. Sapoe hujan, 2 poe hujan, 3 poe hujan. Syekh Nawawi na kabur. Ya Allah udah kabur. Woi, cak urang Arab ieu hujan teu eureun-eureun. Ieu bahaya ieu mun kos kieu bae. Coba kiai ti Mesir, kiai ti Turki, kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu. Tiba kudu Nawawi deui bae. Teh angan Syekh Nawawi aya di Sib Amir, tempatna kan di Sib Amir dinya. Sib Amir tah. Urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya. Nah, lamun ka belah dieu tah sep ngaranna Sib Ali. Lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenon kitu ngaranna Jihad Sud. Tuh set. Lamun nu kali itu kok kaler ieu ngaranna kitu mispalah hiji, mispalah 2, mispalah khusus bakut mah. Lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal. Lamun nu kali itu sot itu Aziziyah. Eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah di tungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be. Rasanya aing dipanggil dia. Bener bae. Nawawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui. Nah doa deui.
Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wali walidayya warhamma kama sarat eureut cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh ti hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya nu dibere doa aju katinggaleun teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid kula cenah hayang ka awewe tah baca eta padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya ieu ge kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge aya sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah nu dek merena hese nyana yakin teu sih ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadia nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin karat mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna. Kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macam-macam. Tah, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut ka neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teh angan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj oh horengan dek dicilakakeun alas cek Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sanjangan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi matin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanarakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dek dikanarakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu keneh kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing dek dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing moal bisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan kunaon mah sok nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana
ketika jadi kiai asa mulia nafsunya anak, ketika jadi kiai asa agung nafsunya anak, ketika jadi kiai asa jadi raja, ieulah hijab. Cilakanya anak. Mantap hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha tah lamun urang teh hayang aja diundang, gak masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, oh masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha teh lamun diberena leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur nu adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidrat ku Gusti Allah inna kaidi mati wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, minggu ieu urang ngaji babarengan ternyata dihitung-hitung horenganan jeung kematian atau wafat ibunda tercinta Hajah Nihayah geus datang ka waktuna. Insyaallah malam Salasa haul ibu malam Salasa insyaallah aya anu bakal hadir utusan Habib Lutfi di Solo, kiai anu keur ngujieuna pohara, kiai anu lain sabarangan kiai jana diutus ku Habib Lutfi malam Salasa ka dieu. Insyaallah nyana bakal datang lantaran diperintah. Tah ieu malam Salasa ngaranna Abdullah As'ad, ieu keur ngujieuna pohara sing ade lantaran ieu mah lain kiai sambarangan. Tah engke insyaallah nyana bakal hadir malam Salasa. Jadi engke nu nun teu boga pagawean urang